mah bingung ieu mah. Bingung kunaon? Kieu nya urang teh boga kabogo, tapi kabogo urang teh pengangguran. Bingung deh si Alta teh yang ulin ka imah. Pasti kolot urang mah moal satujuan, dapan can menang gawe teh ya. Pasti piceun lalaki kitu marek naon. Pice, tidak semudah itu. Ngabung jadi urang boro-boro hayang nyampeurkeun acan. Naon? Lalaki kitu kumaha teu gawe. Lalaki kitu mah leg-leg we ku urang sakalian. Aing mah malah teu nyambung ngobrol jeung jelema ieu dua mah. Sia mun aing dileg-leg ku aing arek. Wah, kebeneran si S tapi nak bingung cara menang pegawaian sampel tuh Tuh kabogo maneh datang ka dieu. Mas Al. Halo Mas Al. Baik. Lebay. iraha atuh koe diajakan ka imah cenah. Ari Mas Al geus gawe encan. Da si bapak jeung si mama mah pasti moal eta moal hegayeun pan Mas Al can gawe. Nya. Hei, kieu we nama carana Mas Al. Si bapak mah pangmeulikeun martabak we, engke oge jempling geura. Tah, mun kitu mah setuju lah. Heeh atuh. Urang ka mana we nengan duit mah pinjam ka saha lah. Dasar bohong tempo. Meni lebay nya lalaki eueuh duitan oge uyuhan. Heeh nya. Heeh. Handai. Nya. Urang mah da embung. Nya eta itu Di tempo. jajanan martabak kungku. Teu modal. Ayo urang balik yuk. Ayo yuk, teu penting nongkrong di dieu mah. Tunggu lah urang atuh. Ya tuh masalahnya, aku pulang duluan. Oke, meuli martabak we si bapak mah heeh. Oke, Tadi sukat ka ieu masa. Oke, tada. Asik jadi ka imah teh. Kan bingung jeung meuli martabakna dengan duit ka mana Si Alga naon cicing sorangan ulang-ulang di aing pau we aing Kabeneran si Otong pinjam duit yang beli martabak Tong tadi Tong naon Al kabeneran aya mana aing udahan mana ulang-ulang pemikiran duit yang beli martabak martabak mah murah teh martabak naon deui kan murah kayak teu boga duit teu boga we martabak keju 15.000 martabak mah coba 1000 Utong, ayam martabak teh marahan sih teh. mahal urang nyaho Heeh. aya sia martabak murah martabak naon dah martabak gungkat Sia teu balik. gulingkeun kumana tukang dagangna pan mah urang jadi murah bener teh matakana gawe beli martabak teh mampu nyalakeun tipu emang beli martabak naon di setahunya pikir-pikir Ngombok disuruh ngombok-ngombokan gitu. Yang mah hugi ka kabogo urang. oh atuh kayak kurang dibantu lah aya ka 17.000 mah Mamanya aya martabakna tuh spesial geus tok asyo mah heureui wae aing mah serius. orangnya serius Arek pinjam duit aing jang meuli martabak, aing teh jang mawa ka kabogo urang jang mah hugi. tenang aya duit mah saking ku panas ya Nah, panas jadi berem duit lagi ya atohnya mah atuh gitunya panjang itu yang martabak yang lain-lainnya itu mahi cenah teh. kade si leungit Apa nih pesan Nunya? Aing kawan. emang kabogo mana orang mana Al Eta orang kampung sebelah. Sekalian tuh anter yuk. atuh sugan we aya dulurna atau adina nya Aya. saha Ninina. nama mah teu ceuk kadang luarsa Kenai. Cun. Janda. ceun kejang ecek gue mah nah ini Nah, tong ngerewe orang ieu teh yuk. bisa kebujuan ah Orang ini martabak. ayo Keburu. Produk teh kamarana nya. Arara eueuh aing euy. Ieu anjir.
boga duit euy nyem-nyemkeuneun nya. Sugan aya panggil dihareup teh barudaknya. Si Otong weuh deui aing nginjem saha ya duit euy. Ah, mana nyawa teh mana? Tuh. Ah, mana mah? Sugan itu udah tanya kan uang. Gitu sugan ada harapnya. Heeh. Masalah tuh mah tabakna bangun lah. Soan wae. Ah, mana mah? Banyak kamu urang. Hayat lah bulah. Wah, kebeneran euy si Otong ngisi al. Sugan bukan duit euy. Ah, kieu mah. Bayar jang depo, sugan mere. Bangsat kau. Lu kebeneran si Otong euy. Tanyakeun lah. Sugan nyawa. Heeh. Toy, cager toy. Otong. Aing kebeneran kijem duit. Aing kemarahan aing bangun arek mah urang. Pede we. Yang mana eta? Toy. Kayak kabogona si A, toy. Ajak urang we. Ulah. Meuli dieu, meuli. Si Otong kita dikerek. Nginjem duit atuh urang nginjem duit. Eueuh, toh. Ya ka dieu. Sebentar mari nginjem duit. Ngadon nanyakeun alamat. Ku aing gawean sia. Apa tuh si toy? Ima CS kabogona si Al. Nyaho atuh apa urang mah? Oh. Di ditu. Tah, di ditu tuh nya. Heeh. Tang ke belok kiri. Nah, geus belok kiri ke aya pasrona di dinya. Kenalin. Ini teh mah pasrona. Siapa toy? Bener tuh toy. Jampukeula Tanya atuh. kadana coba. Jangan orang ya. Lain tuh tinggalkan nya. Ah. Ada belok kiri. Nah, kita di situ aya gang. Belok kanan. Nah, aya kuburan di dinya. Tinggal pisan bener toy. Lain. Atuh. Geus bener tadi belok kiri nya aya pasrona tah deketan pasrona tukangna aya di dinya ieu CS. Eta CS ya. Juk tayang juga itu. Ditanya kadana coba. Nyata ya. Siap. Gawean deui ku aing. Bener teh, ya gimana? Si Otong mana dia di mana? Oh, toy bener masuk. Bener tuh. Bener mah. Bener teh, ya gimana? Bener si Otong mah di mana? Awas ya bohong si Otoy. Asli. Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. 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 Al, buka tuh hiji. Oh, PDW panjang mau huki Bangun ngeunah. Lu mau. Deui. Kenal jeung urang geus lila, ka awewe ka sabminggu oge. Mana Kan kudu kitu ame diterima ku kolotna. Ieu mah. Musik ge geus rusak. Saha maneh? Pak. Are ka saha maneh? Hah? Waduh. Toh, mah tuh Bapak negala. Sial. Dan pas buaya. Mereka es pak, esna aya teu Memang mana saha? kabogona pak. Oh mana kabogo si ES. Emang mana segawe? Atos pak, atos. Pak, ieu mah pembohong, Pak. Orang sukses. Ya pak. Hah? Di jam bawa martabak kan? Martabak kang bapak pak. Hah? Asik nih. Pak. Ari esna kumaha tuh? Abdi teh sapepenak teu? ES. Ieu mah ini masih ES. Tuh dari itu. Tuh ieu masih ES mah dia tuh. Hah? Toh, kumaha tuh martabakna lapor? Cikurangnya naon, Al? Dari luar ngasaan hiji ulah mana emang meni. Ulah. Si Otoy we teu balik ngabejaan alamatna. Oh, jeung ngebuka imah gitu. Ceuk ngebuka imah. Kumaha tuh? Urang sampurkeun. Teh, si Otoy bukan. Bukan. Bukan.
kebalik tapi jangan alamat. Wah, si Otong, siap, tipu si aku aing, rasakan. Siap, puas si aku aing ditararipu, kan atep lah, merek kue kain. Ente tadi, makanya kalau boga imah eta mah galak, fokus ya. Istirahat aing, sare heula kan atep lah. Tuduh. Benerannya, jangan deh. Makanya si Otoy. Ingat tuh gebugan we. Ayo lah. Tapi dan ngebugan si Otoy masalah jeung ngebugan bantal setel. Oh, Awak iya. nebadag ban mah kagasaeun. Bukan bebaskeun udah budangkeun deh. Otoy! Otoy, siapa mere alamat palsu terbalik mere alamat teh. Oh, mana mata bak lapuk di toy. Oh. Lain bagaimana galaknya? Huh?